Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun kasadayana. Arurang ti kelompok 3 kelas 8C SMP Negeri Macimahi bade nampilkeun vlog Sunda. Tong hilap, like, sareng subscribe. Wajib. Baby 난 터질 것처럼 만나줘 그만 생각해 뭐가 그리 어려워 거짓말처럼 키스해줘 내가 너에게 마지막 사랑인 것처럼 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna arurang aya di AWC. Anu lokasina aya di Jalan Kolonel Masuri kilometer 4 nomor 157 Cimahi Jawa Barat. Sekedap. Ieu teh naon? Urang di dieu nyaeta bade ngareview salah sahiji tempat wisata anu aya di Cimahi. Nyaeta anu sok disebut AWC. Nyaeta tempat anu ngagabungkeun kuliner wisata kadaharan jeung edukasi pertanian. AWC diadegeun tanggal 18 Oktober 2008 ku Sevi Tani Anugrah. Diadegeun langsung ku Bapak Wali Kota Cimahi. Wisata Cimahi baheula teh dijadikeun wisata kuliner atau restoran nu nyadiakeun makanan khas Sunda nu aya di Bandung, Cimahi. Nah, nu dikenal ku mancanegara jeung Asia. Aya sababaraha arena anu bisa dicobian nyaeta jembatan gantung, ATV Riders, taman kelinci, pancing ikan, syuting target, tangkap ikan, kolam renang, jeung trampolin. Di mimiti jembatan gantung mah teu kedah mayar alias gratis. Anu kadua ATV Riders nyaeta hargana sekitar 20.000. Anu katilu taman kelinci hargana sekitar 10.000. Anu kaopat kareta mini mah kareta mini sekitar 15.000. Amun magnet mah hargana 15.000. Shooting targetnya eta harga 5.000. Panahan beko mini nyaeta sekitar beko minimum masalah ya gitu. Di tukangan urang aya hiji wahana nyaeta wahana arena outbound nyaeta jembatan gantung. Lamun bade nyobian naik jembatan gantung arurang teu kedah maya alias gratis.
di dieu teh tempat main anak. Tempat di dia bisa dijadikan Hei tayo, hei tayo. Ih bagus kamu sih bikin air dulu. Hola. Hei, Bikin air sini. Hei. Hei, tayo. Nah, di dia aya rusa. Rusa ya? Ya rusa betina. Sabab teu aya tandukan. Amun nu jantan jalu. Aya eta di dinya. Selain eta, AWCG bisa dideskripsikan sebagai tempat wisata kuliner berkonsep outdoor jeung tempat tualang. Saung ukuranna aya 2x2 meter di bagian belakang Bisa dijadikan tempat aranjeun istirahat
jang sesarean. Teman-teman yang ada di situ. Ayeuna arurang aya di kolam renang khususna jang renang nya eta hargana teh sekitar 10 ribuan. Ya guys, sekarang kita mau ada sesi wawancara dulu ya. Anu seperti mah tempatnya. kanggo pesan-pesan kanggo tempatna nya keur ditambihan anu sifatna langkung inovatif, anu sifatna langkung natural, terus nu utama nama kebersihan dan kerapian langkung diutamikeun karena kan sifatnya dia alaminya natural gitu. Jadi kedah kebersihan kerapihan itu kedah langsung ditata. Kesannya itu kan kesannya ya tadi ya mentak bunga gitu pemika dia teh tadina laruwet di bumi dongkap ka dieu jantan dinya gitu. Hai kadulur-dulur anu aya di lembur kabaraya anu aya di desa hayu enggal diantos kadongkapanana anu aya di Sabudeureun Cimahi oke Sabudeureun Bandung diantos kadongkapanana di AWC naon AWC teh Alam wisata Cimahi. Di ayeuna mah urang teu kudu bingung-bingung deui neangan tempat wisata anu aya di Cimahi. Teu kudu jauh-jauh, cukup datang ke AWC. Keluarga jeung urang bisa ulin sapuasna. Asa tong hilap nyalak acis. AWC tempatna ngeunah keluarga ge bunga. Tanggal berapa deui? Yang kenceng sekali. Jadi Udah teh udah saya dibohongi. ibu-ibu. Ya. Sally, kenapa Sally? gak ada doi. Oh, ya.